Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aktivitas bade nyobian deui. Parang anu kenging kamari ngome eta tuh. Ngomean teh enak tos sae. Ayeuna cobaan dikadekan nya di mau pakai ngadek jelema mah tari ya. Tah ayeuna ku sabab abina nuju libur jadi abina rek kokore deula di Payunan Bumi sareng istri duaan tah. Kawas kieu ieu ngaranna kan maklum lah di kampung mah jadi teka cor sadayana di Payunan Bumi teh tingali. Jadi dikored ku duaan ieu sareng istri tuh. Abi kamari tos ngomean parang kapananya. Parangna alhamdulillah sae. Geus diomean kieu mah. Aing ngaran-ngaran di kampung pada orang tanya parabotan sabangsaning parang arit bedog nukar itu tuh kudu gaduh orang teh anger tuh ieu jalanna kan tiga kieu ieu jalanna jalan swadaya kampung maklum jadi lamun hayang dicor orang teh kudu gaduh modal anu seueurnya pameh hayang dicor sareng sisi nama tah ieu sareng istri keur ngore di dia tingali tuh dicacaran dipiceunan tah kawas kieu ieu tuh bara lapisan cukutna ieu meningkat mantok jika kieu ieu teh pami eta mah sok kadombakeun ka betenya cukutna teh kawas kieu piceunan ka bete lah kawas kieu tah pami anu teu acan subscribe nya bilih anu emah resepnya kana videona kudu ngarah dilajengkeun deui sok subscribe like oge tiasa mangga di dieu nya tah ieu meresihan ieu ke ka salajengna pokona mah video-video nate abi bade ngadamel video nu di perkampungan sapertos di sawahnya di buruan-buruan imah di balong di kebun nah pokona mangke ka Payuna mah bade ngadamel teh video-video seputar perkampungan we anu ke zaman kapungkur jeung zaman ayeuna bentenna pokona mah kitu tah kalawargi sadayana sareng ieu anu ningal ieu video di mana wae ayana sok komen teh palih mana wae ieu nu ningal tah ieu meresihan da teu tiasa ku parangnya jadi ku adi dicabutan we jukutna teh kawas kieu ku panangan tuh dicabutan dabongan ngarah eta geuningannya jeung akar-akarna beunang jadi diladi kajadina teh bongan geuningan kakarek sabarat poe di cacaran teh geus jaradi deui eta naon teh ngaranna teh pucukan deui gini bala deui jadi urang teh kudu meresan hayo da kieu jadi Payunan Bumi di kampung mah tingali loba tangka talus aya domba sagala dihareupeun imah teh nya ieu tingali teh loba jukut anu jukut naon nya ngaranna teh pami di daerah-daerah anu sanes mah jukut da beukian domba ge ieu teh pami diparabkeun ka domba mah sok malahna di arala aku nu ngararit di dieu ya teh nu ngararit anu gara dosa satuan we kukut-kukutan sok di ala ya teh tah eta parang anu kamari ngomean geuningan ku abi kamari diomean potong basa eta teh pas di angok ka jalan meureun duka ngadek batu duka ngadek akar potong hese tungtungna teh teh nyelap kamari cobaan diomean leuheung bisa ngomean teh anya ayeuna mah jadi gagah kuateun lah bisa ngomean parang-parang wae mah piraku da urang teh hirup di kampung teh bisa ngomean gagang parang asa kacidanya balawargi sadayana tuh balawargi tingali loba tangkal talus jukut atuh da di Payunan Bumi teh sanes di leuweung eta nya jika kieu kondisina teh di dieu mah tuh balawargi sadayana eta teh tangkal naonnya anu da talus tah anu gigireun dia talus anu talus liar naon ngaranna teh nya panginten seueur di Payunan Bumi anu caketeun leuweung mah bumina kawas abi kieu pastilah terang kana kararieu mah tah ieu sakarada beres abi mah kaleumpang we cenah istri nyalira nu ngoredan mah da ngesek beres ieu tah ieu nu tadina menang ngoredan teh karentun saalit deui tah anapeun bujur saalit deui tah ieu kondisina kawas kieu jalan geus ruksaknya tuh sawareh itu aya di Payunan Bumi aya lapang poli eta di Payunan Bumi teh kanang domba sagala ieu kondisina sapertos kieu nuhunnya anu tos nyimak di awal tuh sampai ka dugi ka akhir hatur nuhun sadayana mangga assalamualaikum.